Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal amru sareng anapun ari fiil amar bisyogati kalawan segat. Wa huwa jeung ari itu amar bisyogot amrul hadiri eta amar hadir. Fahuwa tah ari itu fiil amar hadir jarin eta anu berjalan ala lafdil mudhari'i bareuna tepan kana lafad fiil mudhari al majzumi anu dijazmkeun itu mudhari. Fa in kana maka lamun kabuktian naon ma perkara atau huruf ba'da harfil mudhari'ati nu tetep madina sabada harap kamudhorean mutaharrikan eta nu diharkatan. Fatus kitu tah piceun anjeun atawa patus kitu tah miceun anjeun minhu tina itu fiil mudhari harfal mudhari'ati kana harap kamudhoreanana wa ta'ti sareng ngadatangkeun anjeun bisuratil baqi kana surah atawa rupa sasesana majzuman barina anu dijazmkeun. Fataqulu maka ngucap anjeun fil amri dina fiil amar min tudahriju tina lafad tudahriju. Ngucapna teh kana lafad dahrij. Dahrija, dahriju, dahriji, dahrija, dahrijna. Wa hakadha sareng eta nya kitu deui sapertikeun contoh anu dipengker taqulu ngucap anjeun kana lafad farrih qatil jeung kana lafad qatil takassar jeung kana lafad takassar taba'ad jeung kana lafad taba'ad tadahraj jeung kana lafad tadahraj. Wa in kana jeung lamun bukti itu harap ba'da harap mudhari'ah teh. Oh kieu atuh. Wa in kana jeung lamun bukti itu ma ba'da harfil mudhari'ah sakinan eta anu sukun fatahdipu maka miceun anjeun minhu tina itu fi'il mudhari harfal mudhari'ati kana harap kamudhoreanana wa ta'ti jeung ngadatangkeun anjeun bisuratil baqi kana rupa atau bentuk anu sasesana majzuman barina nu dijazmkeun mazidan tur anu ditambahan fi awalihi dina baki mazidan barina tur anu ditambahan fi awalihi dina mimiti na itu baki naon hamzatu waslin hamzah wasol maksuratun anu dikasrohkeun illa ayyakuna kajaba yen kabuktian naon ainul mudhari'ati ain fi'il mudhari'na minhu tina itu baki madmuman eta nu domahkeun fatadammu tah ngadomahkeun anjeun ha kana itu hamzah. Taqulu ngucap anjeun kana lafad unsur unsuro unsuru unsuri unsuro unsurna wa kadza jeung eta nya kitu deui sapertikeun lafad unsur idrib ari lafad idrib wa alam jeung lafad i'lam wan qati jeung lafad inqati wa jatami jeung lafad ijtami wastakhrij jeung lafad istakhrij. Wa fatahu sareng maratahkeun ulama ahli sorof hamzata akrim kana hamzah dina lafad akrim binaan karena ngadegkeun alal asli kana asal al marfudi anu ditinggalkeun. Fa inna asla tukrimu lantaran sanyana asalna lafad tukrimu tu akrimu eta lafad tu akrimu. Wa alam jeung kudu kanyaokeun ku anjeun mukhatab ghair muayyan nu disarupakeun kana mukhatab muayyan dina pada disupri ku si mutakallim annahu kana sanyana kalakuan ida jatama'a eta di mana-mana narima kumpul naon ta'ani huruf ta dua fi awali mudhari itafa'ala dina mimiti fi'il mudhari wazan tafa'ala wa tafa'ala jeung wazan tafa'ala wa tafa'ala jeung wazan tafa'ala fayajuzu maka menang atau fayajuzu tah menang naon isbatuhuma netepkeun na itu ta'ain nahwu tatajannabu ari contona eta umpama lafad tatajannabu wa tataqatalu sareng lafad tataqatalu wa tatadahraju jeung lafad tatadahraju wa yajuzu jeung meunang naon hadzfu ihdahuma miceun salah sahijina itu ta'en wa fitanzili sareng eta tetep dina Al-Qur'an anu diturunkeun fa'ang talahu tasadda ari lafad fa'ang talahu tasadda narong taladho. Jadi nu jadi contohna teh lafad tasadda jeung taladhona.
Wa matakana sareng samang-samang sabukti naon fa ufta'ala fa fi'il tina wazan ifta'ala sodan eta huruf sod au dodan atau huruf dod au to'an atau huruf to au dho'an atau huruf dho kulibat tah ditukerkeun naon tauhu ta tina wazan ifta'ala to'an kana huruf to fataqulu maka ngucap anjeun fifta'ala dina wazan ifta'ala minas sulhi tina lafad sulhun istolaha kana lafad istolaha wa minad darbi sareng kana lafad darbun idtoroba kana lafad idtoroba wa minat tordi sareng tina lafad tordun ittoroda kana lafad ittoroda wa minadz zulmi sareng tina lafad zulmun idtolama kana lafad idtolama wa kadzalika sareng eta nya kitu deui itu taklib ditukerkeun kana to teh mutasarrifatuhu ari pirang-pirang tasrifanana itu wazan ifta'ala nahu yastolihu ari contohna eta umpama lafad yastolihu fahuwa mustolihun wa dzaka mustolahun istolih la tastolih wa matakana sareng samang-samang sabukti naon fa ufta'ala fa fi'il tina wazan ifta'ala dzalan eta huruf dzal au dzalan atau huruf dzal au zayan atau huruf zai kulibasta ditukerkeun naon ta'uhu ta tina wazan ifta'ala dzalan kana huruf dal fataqulu maka ngucap anjeun fifta'ala dina wazan ifta'ala minad dar'i tina lafaz dar'un wa dzikri jeung lafaz dzikrun wa zajri jeung lafaz zajrun iddaro'a kana lafaz iddaro'a wa dzakaro sareng lafaz idzakaro wa zdajaro sareng lafaz izdajaro wa matakana sareng samang-sama sabukti non fa ufta'ala papiil tina wazan ifta'ala wawan eta huruf wawu au ya'an eta huruf ya au sa'an eta huruf sa kulibatil wawu kulibat maka ditukerkeun non al wawu wawuna wal ya'u sareng wawuna wa sa'u sareng sa'na ta'an kana huruf ta suma udegimat tuluy diidgomkeun itu ta fit ta'i dina ta fit ta ifta'ala dina ta mauzun lafad ifta'ala ya sanes maujun tu wajan ieu mah fita ifta'ala dina ta wazan ifta'ala nahu ittaqo ari contona eta umpama lafad ittaqo wat tasaro jeung lafad ittasaro wat taghoro sareng lafad ittaghoro watal haku atuh sareng dipilukeun al fi'la kana fi'il ghairul madhi anu salianti makna madhi wal hali sareng salianti makna hal naon nun ta'kidi nun dua taukid khafifatun tegasna nun taukid khafifah sakinatun anu sukun wa thaqilatun jeung nun taukid saqilah maftuhatun anu dipatahkeun illa fima kajaba dina perkara atau fi'il tukhtassu anu ditangtukeun itu saqilah bihi kana itu ma wa huwa jeung ari itu ma fi'lul isnaini eta fi'il nu tuduh kana tasniyah wa jama'atin nisa'i jeung anu tuduh kana jama muannas fahiya tah ari itu nun taukid saqilah maksuratun eta nu dikasrohkeun pihi dina itu ma fataqulu maka ngucap anjeun idhabanni kana lafad idhabanni lil isnaini pikeun tuduh kana tasniyah wa dhahabnani ya niswatu sareng kana lafad idhabnani ya niswatu hei pirang-pirang awewe ya niswatu fatudkhilu maka ngasupkeun anjeun alifan kana alif ba'da nun di jamil muannasi dina sabada nun jama muannas salim ditafsula supaya yen misahkeun anjeun bainan nunati di antara pirang-pirang nun wala tudkhil jeung ulah ngasupkeun anjeun hima kana itu fi'il tasniyah jeung jama muannas anunal khafifata kana nun taukid khafifah lianahu karna saenyana kalakuan ilzamu eta misti naon iltika usakinaini narima patepungna dua huruf anu sukun ala ghairi haddihi netepan kana salianti batasanana itu iltiqau sakinin fa innal tiqa as-sakinaini lantaran saenyana iltiqau sakinin innama yajuzu
eta pastina menang itu iltiqau sakinen idza kana di mana-mana kabuktian naon al awwalu harap anu kahiji na min huma tina itu sakinen harfa maddin eta harap mad wasani jeung ari anu wasani jeung kabuktian harap nu kadua na mudogoman eta harap nu diidgomkeun nahwu dabbatin ari contona eta umpama lafad dabbatun wa yudhafu jeung dipikeun ma'ahuma sarta nun dua taukid khafifah jeung sakilah naon annunu nun fil amsilatil khamsati dina pirang-pirang contoh anu 5 wa ya jeung ari itu amsilatil khamsah yaf'alani eta lafad yaf'alani wa taf'alani jeung lafad taf'alani wa yaf'aluna jeung lafad yaf'aluna wa taf'aluna jeung lafad taf'aluna wa taf'alina jeung lafad taf'alina wa yudhafu sareng dipikeun ma'ahuma sartana itu nun taukid sakilah jeung khafifah aidon deui naon wawu yaf'aluna wawu lafad yaf'aluna wa taf'aluna jeung wawu lafad taf'aluna wa ya taf'alina sareng iya lafad taf'alina illa idan fataha kajaba di mana-mana narima patah naon ma harap qablahuma nu tepma dina samemehna itu wawu jeung iya nahu la takhshawunna ari contona eta umpama lafad la takhshawunna wala takhshayinna jeung lafad la takhshayinna wala tublawunna jeung lafad la tublawunna wa imma taroyinna jeung lafad imma taroyinna wa yuftahu jeung dipatahkeun naon akhirul fi'li tungtung fi'il idza kana di mana-mana kabuktian itu fi'lal wahidi eta fi'il nu tuduh kana hiji wal wahidati sareng fi'il nu tuduh ka awewe hiji al-ghaibati anu eueuh dihareupeun wa yudhammu jeung didomahkeun itu akhirul fi'li idza kana di mana-mana kabuktian itu fi'la jama'ati dzukuri eta fi'il tuduh kana jamu mudzakkar salim wa yuksaru jeung dikasrohkeun itu akhirul fi'li idza kana di mana-mana kabuktian non fi'lul wahidati idza kana di mana-mana kabuktian itu fi'lal wahidati eta fi'il mufradah muannasah fi'lal wahidatil mukhatabati eta fi'il mufradah muannasah mukhatabah fataqulu maka ngucap anjeun fi amril ghaibi dina amar tuduh kana ghaib muakkadan barina anu ditaukidan bin nuni tsaqilati kalawan nun taukid tsaqilah ngucapna teh kana lafad lian suronna lian suronni lian surunna litan suronna litan suronni lian surenani wabil khafifati jeung kalawan make nun taukid khafifah ngucapna teh kana lafad lian surun litan suron wa taqulu jeung ngucap anjeun fil amril hadiri dina amar anu tuduh kana hadir muakkadan barina ditaukidan bin nun tsaqilati kalawan nun taukid sakilah ngucap kana lafad unsuronna unsuronni unsurunna unsurinna unsuronni unsurnani wabil khafifati jeung kalawan make nun taukid khafifah ngucapna teh kana lafad unsuron unsurun unsurin wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun ala hadza kana ieu lafad naon ieu teh unsuronna ila akhirih nadhairahu kana pirang-pirang bandinganana itu za wa amasmul fa'ili jeung anapun ari isim fa'il wal maf'uli jeung isim maf'ul minas sulasil mujarradi tina sulasi mujarrad fal aktsaru ta eta atawa maka eta ari panglobana ayyaji'a eta yen datang naon ismul fa'ili isim fa'il minhu tina itu sulasi mujarrad ala wazni fa'ilin barina netepan kana wazan fa'ilun taqulu ngucap anjeun kana lafad nasirun nasironi nasiruna nasiratun nasiratani nasiratu wa nawasiru wa ayyaji'a sareng yen datang naon ismul maf'uli isim maf'ul minhu tina itu sulasi mujarrad ala maf'ulin barina tepan kana wazan maf'ulun taqulu ngucap anjeun kana lafad mansurun mansuroni mansuruna mansuratun mansuratani mansuratun
Wa taqulu jeung ngucap anjeun kana lafad mamrurun bihi ma mamrurun bihim mamrurun biha mamrurun bihima mamrurun bihinna. Fatuthanna maka tasniahkeun ku anjeun wa tujammi sareng jamakkeun ku anjeun wa tudzakkir jeung mudakarkeun ku anjeun wa tuannis jeung ngamuannaskeun anjeun. Oh nging dijadikan fil amar kieu tuh. Fatusanni maka nasniahkeun anjeun wa tujammi'u sareng ngajamakkeun anjeun wa tudzakiru sareng ngamudakarkeun anjeun wa tuannisu sareng ngamuannaskeun anjeun ad-dhamiru kana dhamir fima dina fiil yata'adda an narima mutaaddi itu ma biar fil jarri kalawan harap jar lismil maf'uli pikeun isim maf'ul. Wa fa'ilun sareng ari wazan fa'ilun qad yaji'u eta rajin datang itu wazan fa'ilun bi ma'nal fa'ili kalawan makna isim fa'il karrahimi saperti lafad rahimun. Wa bi ma'nal maf'uli sareng kalawan makna isim maf'ul kal qatili saperti lafad qatilun. Wa ammama jeung anapun ari fi'il zada anu nambahan tanu leuwih itu ma alas salasati kana 3 huruf fadhabitu maka ari patokanana pihi dina itu isim fa'il antadoa eta yeun dan anjeun fi mudhari'ihi dina fi'il mudhari'na itu ma mazada alas salasah al mima kana mim al madmumatan didomahkeun maudi harfil mudhari'ati dina tempat harap kamudhari'an wa taksuro sareng ngasrohkeun anjeun ma kana huruf qabla akhirih nu tetep ma dina samemeh tungtungna itu mazada ala salasah fil fa'ili dina isim fa'il wa taftaha sareng yen matahkeun anjeun hu kana itu ma bil maf'uli dina isim maf'ul nahwu mukrimin ari contona eta umpama lafad mukrimin wa mukromin jeung lafad mukromun wa mudah rijin jeung lafad mudah rijun wa mudah rojin jeung lafad mudah rojun wa mustakhrijin jeung lafad mustakhrijun wa mustakhrojin jeung lafad mustakhrojun. Wa qad yastawi sareng rajeun akur pihi dina itu mazada ala salasah naon lafdus mil fa'ili lafad isim fa'il wal maf'uli jeung lafad isim maf'ul fi ba'dil mawadhi'i dina sawarehna pirang-pirang tempat. Kamuhabin seperti kan lafad muhabin kamuhabun wa mutahabin jeung lafad mutahabun wa mukhtarin jeung lafad mukhtarun wa mudtarrin jeung lafad mudtarrun wa mu'taddin jeung lafad mu'taddun wa munsabbin jeung lafad munsabbun wa munsabbin fihi jeung lafad munsabbun fihi wa munjabin jeung lafad munjabin wa munjabin anhu jeung lafad munjabun anhu wa yakhtalifu jeung narima beda-beda naon at-taqdiru kira-kirana. Kantun faslun fil mudha'afi cekap wallahu a'lam bissawab.